bikin kieu anjing batur. Apa cuma aing ya ketika gak punya duit, jiwa masih tetap pede, badan masih tetap seger. Atuh wae teu boga duit mah nu penting mah tampan lah. Ari batur mah lamun teu boga duit teh sok cicing we di imah anjing, cicing we di imah pura-pura pae. Lamun diajak ngebaso kalah minta traktir anjing. Lamun geus peuting teh nya lampu di parareman anjing meuni paroek. Da ami hemat listrik anjing. Syukur-syukur imahna aya nu madog tah anjing. Dari paroek kitu mana pasti mengundang maling untuk ngabobol imahna. Orang zaman ayeuna mah teu boga duit curhatna ka sosmed. Parayah anjing lah kabeh ge. Mending urang mah lamun teu boga duit anjing curhatna ka saha cik? Ka rentenir tah. Heeh da ayeuna mah neangan duit teh hese anjing aing geus ka ditu ka dieu angger we teu meunang. Lah ayeuna mah kumaha we carana ami meunang duit anjing lah. Soalna aing mah boga prinsip teu gawe teu dahar anjing. Da tudah kumaha aing mah gawe ge teh semangat anjing keur teh jomblo deui nya ieu batur mah nya nu geus karawin anjing balik gawe ngeunah disampakeun dahareun ku istrina. Aing coba balik gawe nepi ka imah kala disambut ku anak kucing lalawang panto anjingnya batur mah dahar tinggal dahar aing mah dahar kudu nginci geulak ka warung meuli mie nganjuk deui anjing saleuheung mie na ari jeung dog mah aing mah mie nya make bonteng anu dikeuretan eueuh bonteng make daun tangkil anjing eueuh daun tangkil pakai daun pulus gitu we unggal poe. Iya nanti saya nyusul ya. Iya. Aduh. Weh bang, weh kenapa bang? Weh tolongin gua dong nih. Bang, ini. Bang kenapa bang bangun? Weh tolongin gua dong nih. Weh kemana sih orang? Weh tolongin nih. Ini ada orang. Bang. Aduh bang. Kenapa lagi bang? Aduh. Kang, sini Kang, tolongin ini, aduh. Kenapa? Bang, bangun bang, apa bang? Weh Kang, sini kan cepet nih. Tadi saya pasang rok sama dia, tiba-tiba labuh, jengker. Saya tidak tahu kenapa anjing jujuk kieu, aduh, kenapa ini bang nih? Kenapa bisa begini dia nih, bang? Lah saya gak tahu Kang, kan tadi abang yang di sini. Ya kan saya tadi lagi jalan tiba-tiba labu. Aduh, tong ngaromong wae sia teh ya. Bawa aing ke rumah sakit ya geus teu kuat. Sia mah ngaromong wae. Kok bisa ngomong? Ya iyalah bisa ngomong. Da aing boga sungut. Udah bang, kasih saya duit aja bang. Saya mau ke rumah sakit nih bang. Duh, udah gak kuat nih. Pala saya puyeng bang. Gara-gara lihat muka abang yang hitam. Wah, kurang asem lu, modus lu. Dasar. Bang, pinjam duit dulu bang, saya bang. Aduh sorry bang, orang tadi bohong dah suka tek diberi duit yang ke rumah sakit. Ini tuh. Anjing siapa mah? Weh, sebenarnya kurang kene ieu teh duit teh, aduh aing mah. Oh. Lebok ketipu sia lebok. Lumayan anjing jeung meuli mie sukses isi 2. Bener iya sareng Black Sauce Store Bandung sok bade pesen sepatu naon aya sepatu pants ya sepatu Converse seseueur nama da sepatu jang sakola ieu teh sok lah bade pesen nu mana insyaallah kualitas mah terjamin harga murah wani diadukeun sok sok enggal ditungguan di dieu sok siap salam. Bener siap. Sepatu aya tuh meuli maneh apal ti saha urang di dieu tadi naroskeun tuh urang jauh-jauh ti Pantai Gading ka dieu ke Bandung hayang meuli sepatu di dieu. Oh oke maknya sok calikeul aja yuk siap. Oh oke kieu ye nya sebenarnya mah ujang teu kudu teuing ka dieu da soalna di Black Sauce Store Bandung mah menerima pesanan sepatu via online gitu. Tapi orang salut ka perjuangan ujang di Pantai Gading jauh. Padahal nangan ujang hoyong mesen sepatu di dia. Soalnya orang kan aya niatan ngaborong. Entong iya jangan batul. Nah, bisi marane butuh sepatu jang sekolahnya, jang ulin, mangga kunjungi we Instagramna official Black Sauce Store Bandung di dinya mah harga jeung kualitas kaharti pisan Nah, timulai ayeuna ge nya urang si Eman, si Apilnya mareli sepatu teh ti dinya soalna lamun meuli sepatu ti dinya mah nya pas dipake teh ti mimiti ujung suku nepi ka ubun-ubun teh aura-aura asmara teh kalaluar bener.
Yeh nya di dinya mah lamun meuli sepatu Sashiki teh bakalan menang gratis Sashiki. Sok lamun bohong keureut celi aing. Ih.